Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuyeuh mangga make jarami. Apa hal ibu? Meuyeuh mangga make jarami. Ieu gitu. Sia. Aya di dieu meuyeuh mangga make jarami aya. So urang jeung sisinira ada urang lembur ieu. Meuyeuh mangga make jarami. Tangkal hiris mani papa. Syukuring bangga kasadana Mustami meskipun tiris nya masih keneh kompak. Tepuk tangan untuk Mustami. Ngangon me dina lamping nyang cangdoma make tali bisi neme kirang kakuping urang cobi sakali deui siap. Mandalika bojong kokosan ngalah salam di kaitan urang buktikeun kacintaan urang kana pangajian nu dikemas dina acara tasyakuran oge mauludan. Yuk nu kadua kalina ngajawab salam urang tarikah. Hayu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa digantelan keripik lantap. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Nuka dua kalina ngajawab salam kompak kitu ge meunang maksa. Bari saeutik rada nyentak sanes amat lain izin tapi nyentak bukti ngamalkeun saur ilmu anu tadi didugikeun ku kersana buya anu nembe leres. Salam itu adalah dikutip dina kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ya aliyu ibda malaqita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu isrina hasanatan. He Ali saur Kanjeng Nabi upami di dieu mah he urang bojong mekar he gitu encan keheula dahar heula ka karakter tah kitu. Ieu mah can dahar geus kunaon wareg sanes asup angin. Leres gitu. Meser heula tiket namanya naon? Tah kitu naik matak mah di mana caroge hoyongna wayahna kedah dipasihanti kitu. Hidup ibu-ibu halus. Lamun payung mau niat malah terus deh. Hidup ibu-ibu. Hidup. Wanita itu adalah sosok makhluk yang harus dicintai, betul. Cicing abdi rek ngabela awewe. Sabab abdi rumah os bijil teh ti awewe. Abdi teh bijil teh ti emak. Bari kaayaan lahir abdi teh tragis aja. Tragis abdi teh tarujud aja. Lahir teh saurpun biangjang untung siang mahiru umi abdi teh sasapae maneh teh sasapae ngaku mah umi maneh mah saparapat jam nyelap beheung hese bicil paingan cek uing teh godegan jeung jangotan da saparapat jam na terminal atuh cacak-cacakan saparapat jam na terminal komo cek uing mun satengah jam wah pinuh aing banget ku bulu. Kagisik-gisik meureun kitu leres teh. Jadi ieu mah godek ieu mah jeung jangot aya asbabun nuzul mun Quran mah aya asbabul wurud leres teh nya jadi lila bibi gitu. Mas urang bojong mekar
di mana orang aprok jeung dulur sabujur, aprok jeung dulur sakasur, aprok jeung dulur salamur, aprok jeung dulur sagubernur, aprok jeung dulur sainsinyur, malah aprok jeung dulur nunggus aya alam kubur tung. Ibda bisalam, awali dengan kalimat salam. Urang ngaliwat ka pakuburan gede teu nyaho ngaranna, teu nyaho si eta bina binti saha, teu urang mana si eta teh, mangka urang uluk dina kitab Al-Hawilil Fatawi jilid kedua sudah mengatakan di mana mamah teteh ece akan ngalangkung ka pakuburan urang uluk salam ahli kubur nemalan bari ngaduakeun alhamallahu bihi, ya Allah paparinan terus ilham ngan ulah ngarep-ngarep dijawab jika dongeng tadi kidemang gunung halu leres deh pan ngagodag-godag naon tak ieu nu tadi tak eta teh ngagarodag-godag tutungul. Abah, lamun abah bener nyaah ka incu bah jawab ieu incu teh ka dirunggu ka bingung jorong ku susah udah-udah ka hayang Gusti na teh semplek ka heurepakeun geus hataan adi sakada sore baju hilis anu Gusti dirunggu ku ka bingung aduh Gusti ya Allah Maha Agung. Bari ngagodag-godag tutungul pusing akina taya pelanting honing angin kolepat honing ilat gaduk cekures hilawa gentar patar pinataran kalaputan santana saprap tanipu ayah sorak muka luar cicing atau cicing lain kurang dimat teborang bener murid Abah Usoma yakin garagah ai moal wani ngaheureun moal mending keneh mere duit nunut angil matak lamun hayang loba duit aya artis nu ngaranna Alam bener teu hadiahan ila hadrati artis Alam hadirkeun duit pan aya nyanyi duit kan salah ece mah yang loba duit ternyata ka kapal nengah kali kapal kan Allahu Akbar. Cicing tegenahan pan ece mah disadabuk katongo Abah Uso anyar kene cenah anakan deui sige cek buek naon urusan aing lain buek nu lain eta buek nu nyong nu ada nyong nu umat meh buek meh eta nu buek ya Allah ya Rabbana baru pijil cicing geus baru pijil tina eta kuburan belah geus belah pijil hasil pijil sorangan cicing lain seurik iya biar sorang kira-kira lamun eta ti kuburan embah nu digodag-godag tadi udang kaluhur tulus barang bentana mah wah ku tukang ngonten mah langsung FYP eta teh monet langsung
bener tuh. Allah Rabbuna Karim. Maka urang ngucapkeun salam silih doakeun ikan sepat ikan gabus menang alat diceltuh lebih cepat lebih bagus panon bisa kabru tunu sabagus katingali ieu teh geuninganan cangkulileung dina bilik culang-culang hayang balik. Komo uing ngecek kita tadi di pelak panggulana kamuti. Bener ya boga guru teh tega cing atuh nu leutik heula teh ieu mah teu nyusun urang Arab mah takdimul qalil alal kasir sok diheulakeun heula nu leutik mah teu badak nu leutik heula kunaon ai nu leutik ahir nas pokoknya panggoakeun bu abis sing gede kan anya astagfirullahaladzim. Eueuh ku guru kuring eueuh ku jamaahna keur maleutik dipaneurikeun panghulana nya jangkung nya badag na panjang sarakna badag nu kadua asep bodas najan leutik ge aya bodasna dereg nu ieu buya asep amot uing lah letik hidung tuh geuning bener nasib abah tulungan aing mah Allah Rabbuna Karim nasib jadi jelema letik teh ieu nya letik ya asal panjang kan kitu we kadeudeuna alhamdulillah rabbil alamin. Geus alhamdulillah geus atuh geus gitu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Nu ngajawab di aingnya cek aing encan ieu teh boga penyakit kutil ieu teh kurang tartil eta teh dicarekan ku Imam Jazri mah wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yuzawwidil qur'ana atimu ibu-ibu ne malana teu empas alah nah meunikeun hijalur kudu tah beutil batak piceun panyakit teh kudis kurang disiplin kutil kurang tak eta piceun teh cek tadi pangarsa buya ibu teh kudu tartib tartil kudis kurang disiplin piceun di mana geus ngadenge cek salakina langsung mamah teh rendang kacai keuman make sunlight ame seseh teh bener ieu mah ari kaca kudu tit tit tak eta ge kudu nepi ka kadenge cirit beres deh dehem kadua cek salaki mamah teh geus make tank top geus sukses seksi dehem katilu tah mamah teh di kamar teh geus ngadangukeun heula sih teh heula ujug-ujug ngadang kak bae mah nya canaon kieu we nya dengekeun aduh Gusti Nu Maha Agung besok atuh
Kurang minjem suarana ka pangarsa guru sumkuring alhamdulillah di Banten dongkap dua nana buya-buya di Banten. Tadi mengaoskeun Al-Qur'an subhanallah guru pribados bohiron wa batinan malah anjeunna mah tos wawuh jeung ahli kubur. Kamari ge anjeunna mah cenah we ngobrol le kieu sugan teh ngobrol jeung ahli kubur. Si horeng teh keur ngobrol jeung budak leutik di handap. Sabar. So kurang nginjem suarana kurang manggil dah bisi di dia terpercaya abah uso begeun ilmu amatan alus abah uso teh suarana keur sarengna genah tah sim kuring oge diwaris ilmu na jangan mata dalang bedeun tah jadi kode abah kaduduh ka sim kuring pasti aya kode terakhir bedeun eta teh kaduduh matak beda abah mah oh nempo nu kieu pasti aya we di kodean hiji-hijina termasuk sim kuring anu kawaris ilmu sesat mantenan jauh geura sunu kuangan geura cicing ulah wah-wahan cicing bisi ini teh eraeun tong digeunggeureukkeun heula jauh geura sunu kuangan geura datang moncan aya cai kopi na meja datang dan hanya kal pacamat jeung dewan geus mararantung geus baralik saya tambah maru kumaha bener lamun balik pangkulana teh kurang sok bener aya geus balik ieu mun aya mah moal wani moal dajek moal diomong di aya keneh mah mangga sir cipta rasa hadir urat patebung jeung urat tulang patebung jeung ulang tadi patebung jeung hadir eho tadi dia tah eho di dia tah oh ieu mah katukang sound eho kali menang amat ya cicing Bismillahirrahmanirrahim. Ranyai ce, alhamdulillah. Kabur dicokot tuh pan li anna ziyadatal binata dulu ala ziyadatil mana pan ojo ge kitu ma'al fulus lulus oleh sal fulus manfus ku duit maleur duit non nih nak munuk mea wa qala Rasulullah ya aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Alhamdulillah wa syukru ala namillah puji syukur orang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala shalawat wa salam pamugia sabapaosna dilimpah ruah curakeun ka megang kunci syafaatul uzma kangjeng Nabi Muhammad harapan ageung urang sadayana masing kenging syafaatul uzma na amin. Ibu lamun hoyong terang syafaatul uzma kangjeng Nabi buka dina kitab
Al Imam Al-Kandahlawi dina kitab Hayatul Sahabat nguningakeun seueurna syafaat Nabi teh sakur jajadian nu aya di alam dunia kapayunan kersana Al-Mukarram wal Muhtaram guru-guru kersana Buya wa Al-Muhtaram kersana pangarsa guru pribados Abah sekeluarga beserta Umi beserta santrin wala santriat pondok pesantren. Nah desa eutiknya malah teh tak itu atuh sok simkuring mah lain teu nyaho ngan rada poho nya bisi we urang dieu ulu kutek teu nyaho ieu teh pesan pondok pesantren Al Muawanah. Hidup pesantren Al Muawanah, jaya Al Muawanah. Sekali deui ibu can nyambung ya siap muncul simkuring teh pondok pesantren Al Muawanah jaya 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 yes ya siap sok lamun anu teu ngangkatkeun leungeunna berarti eta kalekna basuh siap pondok pesantren Al Muawanah genah teh genahnya tak gege gitu mata hareupeun salah kita gitu teu mere duit teh heeh bapak kasep gitu nya kitu we ulah sok dipanyunan nya lalaki koretna ulah dipanyun ulah sok oge doakeun sadayana sing tampi sehat panggasa guru pribados oge nu kasep Al-Mukarram da ieu nya si kasep si ganteng mohon ya Allah Rabbuna Karim bodas ana mah sarua jeung uih ulah magribnya. Oge sadayana para aparatur pemerintah nu dipihormat oge jamaah sadayana oge qori guru pribados sadayana nu dipihormat ieu teh simkuring mah da terakhir sengaja tuh geuninganan tablik akbar maulid agung baginda Nabi Muhammad sekaligus walimatul hitan Muhammad Afkar Nawawi tinggali bu cek urang panitia teh atuh cing kasepkeun saeutik dina banner namanya meuni geuneuk ari Gusti Nu Maha Agung ya Allah Rabbuna Karim heueuh kitu ya Allah ya Rabbana heukeun ayeuna simkuring madaah ieu mata barung salerosna simkuring teh kedahna ka Malaysia wong ayeuna ngan di Malaysia dulur eueuh nu ngulem eueuh kitu mending keneh ka dieu we barokah datang ka dieu mah duwegan jeung kopi mah geus kaleuh alhamdulillah sing cinta ka ulama siap sing cinta ka kiai siap sing cinta ka para santri-santriat siap kade sing hormat ka para pejabat siap kade lamun aya jelema koret di dieu hirupna bro diboga na beunghar teh bro di juru bro dipantong aleh kana masih tapi di besi di jamal di kolong segolong saya kayak saya sebelum hayo kongkong wae tawi wae kadri wae teu ada yang butuh ke baleuit wayahna teh eta nu kitu lamun jelema keket mengken keket mengkene mereket jahe merek gehese kudu ditean hiji simkuring alhamdulillah wasilah nu pertama simkuring ngawasilahan nu kangen tiasa tepang sareng para habaib para guru oge para tuan guru awasilahna Kiai Demang Ki Demang Gunung Halu alias AA Iyan kasetnya eta Iyan meni manisnya Allahu Akbar nya irungna mancungnya terpesona sok atuh tong abi menyong kasetnya kaset deh tambahan deui ayeuna ku Abah Usok kademo ya Allah eta meni lope gede bluge ka Abah teh nya wah beak imah abdi geura ke beak asa jadi pasti nya simkuring sami dina seni ari Aian mah dina seni budaya ngadongeng mohon simkuring seneng dina budaya pawayangan mohon mata Aian mah pasti bubukana baraya sadayana anu keur molor hudang heula nu hayang ngawaduk heula cek Aian
nu hayang kiih pung kiih samemeh medar ieu ki Demang Gunung Halu nyaritakeun jawara ti tutup pung wilujeng mahangukeun. Assalamualaikum. Salah ayan darinya. Assalamualaikum. Manawi kapanitia anu ngadenge kene aing hayang kopi. Tah eta mah cek ayan nih tadi keur ngadongeng. Nya da uing mah meragakeun hungkul. Nya meragakeun. Kanu hidang. We ana we anturkeun kana meja. Nya geus rada sarap saeutik. Teh malahan we cek abahna. Nya kaholanya ulah kidunya ulah urang mah adoib ka sayang ai tamu mah kos bait we nyai di asongan me ka jeung meja ge sini do mah dak lamun peuting ge sini do nyai Abah, itu biasa nama upami nuju aya di Sukabumi mah upami tos batuk itu sok torojul iya kopi hitam tak campur susu kopi hitam kesukaanku memang kulitku hitam kayak iya. Geus ngelieur ya. Rahasia dia teh. Wis kita didialogkeun dia. Heukeun da cing sadar we zaman ayeuna loba jelema ge. Kade loba jelema gelo ngan urang mah sok salah nasarukeun majar beja cenah jelema gelo teh tara di baju lempang di jalan daharna naon wae sarena di mana wae kade eceu mamah teh akan para pemuda eta mah sanes nu gelo tapi teu damang emutan. Leres teh eta mah teu damang gerak mata pantes dan nu gila mah nu gila hiji di mana aya ulama teu amal kana ilmu tak eta teh gila. Leres lamun teh mah disebutkeun teu disebut kiai teu disebut ajengan teu mali pangrasa teu mali teh eta gila disebutna hubul mahmadah gila jabatan gila hormat. Leres teh lamun teh mah aya pejabat teu daekeun ngaji manehna kalah derwe dina pagaweana waktu ngaji teu datang waktu ngaji teu eta gila kana pagawe mamah ninggalkeun sagala rupana melaan harta melaan itu melaan berarti urang teh eta teh gilahar mata kade ya sing waspada sok sumkuring urang bawah urang bahasa panjangkeun ieu nya urang gancangkeun kade tah Jan anggang di tempat tanah jan jauh di mengasana jan kahalangan kemana malam kauruan kemana ngopi di gerupeting udang seratus subi masalah anu waging sang natatus eling Allah rabbul alamin Allah mangranan salam jangan terbayas satu menit satu ngarang jagat katut eusi pangeusi nanti itu tekong uang tagay sari gogoron katut manusan wajib babak digeus masuci ku maulat Allah aja wajah salajen mah ribuan langkah bisi langkah kita anda sampai sedap aduh jeung katasan ati dumika nyumpunan yang datang sejian rahmat Allah sapaat tinggal Rasulullah malah mandar barokah di para alim ulama ti guru-guru urang sering tedengat aya nabi dalam ada bakal asran uluh itu geuning tata kalawan binuh puguan hiasan kembang mangkok ligar barokah kemendah arek ka mana eta mah kiih heula sok kiih heula tak cek aing ge kiih heula we bener teu takade di mana simkuring tadi ngomong gancang sok aya mamah anu latah deurna kitian tah eta oge termasuk anu gegeran banianan sok simkuring teh ngajiwa artina ngaji make wayang gitunya nya ngaji make wayang tah berarti ayeuna mah kusabab geus penting urang langsung wae bijilkeun rahwana oke heula lain susah sok heula nya kita di uingnya do teh panitia dina meja can aya kopi oh ibu kuna mah hidang datanya
tapi wios ya kita yuk orang buka ya di antaranya cicing samiaras ningali sami bingahipun ningali opiak sing longkang zakat sing longkang elan buru-buru uing tungkul abah geus kaluar genting zakat pramodito genting zakat pramoingkang wayangan saul mira dan anak panjang mesti truk ya sinangehing sabda ya saur niratan anak panjang sinengeh ya sinangehing sabda entong ulun layu alat taki wala bakti dening asih ya dening asih ora katara tok sajongjongan ieu makhluk nu teu ngagugu ngadenge Quran karah kanuka dicaritakeun hadis karah kanuka diajak kaalusan karah kanuka nu akhirna ieu biji makhluk kakalayangan hirupna kakalayangan jumantung saha anu nangtung salira gitu leles jung nangtung saha anu nangtung kuing lempang ngahoncewang ieu panon kuring lolong kamana nyalampahi right aduh obat pangeran kieu karasana geninganan jadi manusia anu nukang nongong tina aturan Al-Quran kieu karasana jadi manusia jadi makhluk anu teu daek nurut kanu ku urang keur diperingati kelahiranana nyaeta Kangjeng Nabi sebagai utusan tobat kaulah tobat Gusti kieu karasana geninganan ari hadir terakhir teh Gusti cek rah ieu mah rawan anu keur ngomong ngaturkeun nuhun heula geuningan ka payuna ka kersana guru pribados tos kersa naikeun jelema gelo model kieu ngaturkeun nuhun ka para guru katuan guru nu ti Banten nu ti Bandung nu ti Bogor malah nu ti Tasik malah aya deui anu ti Karawang Purwakarta ngahaturkeun nuhun geuning kieu karasana geuning tos arwih deui nu kieu teh kumaha lalancar
Sok tepakan bari tepakan nuhun Gusti piih abdi tos lancar iya geningan anda abdi mah banyol atuh pangarsa banyol nuhun heula atuh sasalaman heula jeung uwa jeung uduna teh sakalian nya maksudna jang hadroh karunya kita di Gunung Kulun Gunung Cimareme nu teu udun jiga me hai narantaka karasa ku ama kase ta anakna teh narantaka ari bojo narahwana teh 80 lain heuwah sih heula nya 80 ari Cep Muhammad Akar mah da eta putra Abah Usol nya lain putra Rahwana eta mah nya aya gigireun teh belah mana wah euy macan dinya moal balik moal balik ka ditu ah narantaka geuning kieu ari hirup ngalajur nafsu ayeuna ku ama geus karasa geuning sugan teh ilmu nu dibawa ka somongan moal mata nyelakakeun sugan teh jabatan nu dibawa ka somongan sugan teh moal nyelakakeun kagagahan kabengkahan ieu teh sugan teh moal nyelakakeun narantaka saat musikan kasep meniti iseup hai wayahna salira narantaka ieu teh akibat ama nu kang nongong geus dijelaskeun waman a'rado an dzikri geus dijelaskeun saha wae manusana sabab mandi sagil amruhkeun kana umum rek nu jangkung rek nu pene rek nu begang rek nu montong mendingeunah di kitu-kitu dengan kieu akibatan ukang nongong geus puguh di mana manusia nu kang nongong baheula lain teu kadenge ieu ku ama lain teu katempo ajengan ulang-ulangan ngajak nepi ka lameina basuh ngajak-ngajak ka ama ajengan teh ngabejakeun yu sodakoh malah kadenge ieu ku ama narantaka mana kosok malun min sodakotin baliyaz tilu kali ku ama kadenge ngan ama notorekeun da rumah sadiri cekura teh kieu yen ieu teh hirup teh geuningan ku kaula dikuasai narantaka ya karasa ayeuna narantaka ama geus ngagoler ku ama di tempat naon ieu kaula di mana ieu kaula kulakeun itu langit asa ngahanapan ieu dunia asa ngaletikan narantaka tina caang jadi poe tina rame jadi tingse tiris taya bahan pisimuteunana hareudang teh bahan pikipaseunana kulakeun eueuh pibaturan hirup kasaha kula bebeja kasaha kula menta tulung hayang balik deui kula hayang tobat kieu karasana geuning jadi manusia anu sombong adigung gede hulu kote prakene tangkurak di alam marcapada ayeuna karasa nu dipi bangga nu dipi agul baheula jabatan ilmu tahta mobil imah anak keluarga sanak baraya
kamana ayeuna eueuh kamana batur kula harta kula bojo kula imah kula jabatan kula kula yang balik deui narantaka ya hai kula moal lila narantakan geus sakitu dek minum heula narantaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Encan tong enak. Berarti bijil dah di ditu geus aya cepotnya. Berarti urang Rasulullah hiji yen wayang di antarana orang tadi ayat disebut kakawen adik kakawen teh koyun hartina bersihkeun manah sesuai sareng buya tadi saur buya luruskeun heula niat da cek kakawen dia kitu samia resmi ninggalih sami bingahipun galih nang kitu kan taekeun opiak ising longkang sagat ising longkang leuneuy genting sagat pramodito genting sagat pramuingkang wayangan tah hiji niat luruskeun bersihkeun heula hatena piceun makhluk kabeh nu aya dina hate hanya wungkul Allah 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 jika kaler jika kidul jika kulon di mana orang geus percaya boga pangeran anu jenengan Allahu tah mangka tong ringrang Imam Ibnu Athaillah mengatakan mata asaro matlubun angka tolimahu birobika wala tayassaro matlubun angka tolimahu binafsika ya lamun urang neangan hiji bisnis neangan harta neangan usaha jeung Allah moal hese daras tinggali guru urang hese yang ngabangun model kieu teu sih leres santri di dieu di Paraban santri Paraban doma ai doma di Paraban ku filosofi teteh mata aya laguna mata abah mah di dieu guru sim kuring resepna ngurus doma naon da filosofi kenapa karena dunia ini bukan hak milik tapi hak guna pakai betul tidak jilwe domba kuring di angon-angon ring di Paraban kuring anak wahnya anak nama anak domba punya anak kuring beres tinggal semua yang tidak mungkin menjadi mungkin kurang doa bab doa kurang ngadoa mudah-mudahan hiji urang sadayana da lahir Nabi atas asbab doa betul doa Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail teras diijabahna doa taneuh nu ngagorowok ka Kanjeng Nabi pilarina kitab Hikmatut Tasnif wa Falsafah karangan Syekh Ahmad Al-Jurjawi jilid kahiji dijelaskeun bahasana wa kanal ardu qolat bilisanin fasih Robbi ajirni min hadal khutub wa agisni min hadal kurub diijabah doa matak doakeun ayeuna oge bentuk doa ngadoakeun muga-muga ieu nu kasep sing pawas yuswana sing sehat jasadna kalih mugi-mugi ieu teh putra guru urang sadayana sing ngadoakeun mungkin ka urang sadayana di mana urang tos mayunan ngantunkeun amin ya Allah ya rabbal alamin abu ya tak paledinya senang doana bu ya lanjut wah kurang tahan heula pan kurang ikram heula guru urang bade mangkat doakeun sing tambih sehat tambih kasalamatan di perjalanan anak mudah-mudahan urang sadana sing kacanak mungkin kaangken kenging syafaat di barat tanah amin ya Allah ya rabbal alamin ningali hebatna doa tidak mungkin akan jadi mungkin kira aya buta bisa udun nya cek urang mah eta buta nya tingali da kumaha dalang kumaha nu ngagerakeun mun kudu ngagerakeun hejo mun kudu ngagerakeun beureum
urang tong leutik hate cek Allah ayeuna teu boga isukan kudu beunghar pasti beunghar betul tidak ieu ayeuna cek urang-urang teu boga duit cek Allah isukan loba duit jadi moal jadi pilu kuli mungkinin autarkuhu urang mah berdoa betul tidak terus tong eureun ngadoa tingali ieu dina buta nya nyontokeun ieu teh pan kai wayang cek urang mah moal mungkin ngenyot udud tina panon bisa bijil haseup urang buktikeun ayeuna survei yang membuktikan pangaranna teh lamun dina ieu mah aya buta naon aya buta kemar nya guaksi kita teh nu kemar ngan kahanap pahamna teh gitu ari mah pan manyun tuh terus teh tah lain lo bating udut manyun lain nya ngali itu ngali jadi kalau yang masih suka udut saja jangan banyak omong betul tidak hidup udut cuman udut saya ini menandakan bahwa kita itu harus menutup satu apabila kita punya aib jangan keluar dari mulut betul makanya daripada kita mengumbar aib diri ataupun mengumbar aib orang lain makanya udut saja betul ini mulut mau omongkan batur maka buru-buru kenyot udut sita udut dulu tuh kurang teh ngomongkeun batur ece teh ngomongkeun batur wayahna lamun udut kenyot udutna udut tuh tuhnya tepuk tangan hebat tidak kalau saya tadi hidup apa modal kenapa saya hidup karena ada yang menggerakkan betul tidak udut dulu bapak-bapak pararut kompak atuh itu dulu bapak-bapak udut dulu para pemuda panitia kita ayo urang dudut ngus bola tuh iya udut lamun ku dalamna digerakkeun urang contoh pan ieu teh nyontohkeun dina awak urang teh teu jauh ieu teh aya liang teh salapan heueuh henteu dodo lomon modal kodok kohok depan manyon kodok mana tuh tingali yuk panon dua irung dua berarti opat tambah dua celi liangna jadi genap tama ieu jadi sabriki dihandap hiji kieu hiji jadi sabriki salapan ieu liang nu salapan urang coba asupan udut urang enyot bijil tina pinggir oke guys oke kenyot tina irung nya bukti tuh buktinya berarti tak liang geus tapandi urang kencot tina panon sok tuh geuning
kenjot tina ceuli tuh nyo ayo nyo sok kurang kenjot di dieu bisi tepercaya tuh nyo bijil matake ieu mah da filosofi udud urang mah heuto jangan nyahokeun liang setiap liang mah pasti aya anu nu asup nali urang bijil tinali mata teu aneh urang teh nyaeta loba li sabab bapak-bapak ge eta teh ngusahakeun ka ditu ka dieu teh melaan pamajikan urang kenyot di tukang tapi si terpercaya siap urang kenyot tina bujur nah apaan aya kerodan apaan empot-empotan tuh cek uing ge bicil najan entot-entotan beuti dieu pan selang alat kerot da dieu mah urang percaya ayeuna percaya jadi lamun urang geus digerakkeun ku Maha Sagarana maka bakal bisa bukti betul tidak jam 1 hadirin sadayana abah geus ngagidik deui buru-buru turun moal balik ya. Terus hadir buru hadir buru hadir kasih aduh candi siapkeun si eta ieu teh geus jam 1 paingan atuh si cepot prung siap hoba moal waka gatot jasa mahal prungjang 1 2 3 Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah semuanya salamu semua tangan di atas Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah lebih keras betul dalangna tuh wayangna terakhir alhamdulillah kita semua hadir di sini tidak ada lain urang teh hiji tabaru nyaeta karena dilahirkeun Kanjeng Nabi oge urang teh ngahadiran ka dieu teh daya jabi nyata nyumpunan kana pangundangna guru urang sekaligus kanggo ngadoakeun putrana nyata unu kasep teh leres kitu berikut kidalang ge jauh di Sukabumi ka dieu teh daya jabi kidalang mah rek neang amanat teh ngajeng amplop di segala
hidup seni, hidup seni, hidup indah kalau make seni. Betul. Quran make seni ngeunah, kakawin make seni ngeunah, sholawat make seni ngeunah, ibu ge nyeun budak make seni ngeunah. Mau pakai gaya cegang anjing boleh, mau pakai gaya kalapa palit boleh, mau pakai gaya asrot bangkok boleh, mau gaya pakai naik kalapa gituan boleh, tidak apa-apa. Oke guys, oke guys, oke. Tugas yang tadi i'lam annahu yutlabu biada syahri di kafati salat wasyam wassadaqah. Tugas urang dina kitab dan sunajah dina bulan mulud mah lobakeun sholawat, lobakeun puas, lobakeun sedekah, insya Allah. Sok musik aja, sok gaya dia itu, sok siap truk yo. Sok dek joget, sok prung sok anjir dek diemplos euy. Wah sok prung sok. Terus aja deh guys, jurus ya deh. Ayo mah ngahibur we nya ka guru urang sadayana, betul tidak? Da urang mah hirup da guru aya hiburannya. Kau penting serius mah teh mah ma'rifat saja. Mawat sebenarnya. Siapa urang mah di mana geus ma'rifat hirup teh sok babari kana mah manfaat itu. Karena paeh wae pokoknya mah nya pokoknya padudan udun padudan dikenot balik ditahan muludan hayu muludan sangkan ke kasapatan amin gitu. Buah kopo buah kopi daun awi aruratan ulah boho kakanjeng Nabi sangkan ke nunyapaatan amin. Buah kopo buah kopi daun awi aruratan ulah boho kasang istri ke peting di kekepan ke peting alah saeutik euy. Balik ke deui cenah. Anyar loba teuing. Tah. Geus atuh geus. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu waladan sholihah waj'al muti'an li abawai walillah wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alhuma waladan sholihah waj'al muti'an li abawai walillah wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaman alamal insana malam ya'lam. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.